Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hei barudak kelas 2, kumaha damang? Mugi-mugi urang aya dina kaayaan sehat walafiatnya. Amin. Dinten ieu urang diajar pangajaran 2 ngeunaan kaulinan barudak. Tujuan pangajaran dina dinten ieu nyaeta hidep dipiharep. 1. Parigel maca teks narasi. 2. Ngajawab pananya patali jeung isi teks narasi. 3. Nyaritakeun eusi bacaan. Yuk urang kawitan. Ibu ayeuna gaduh carita. Baca sasarengannya. Ulin babarengan. Pabebeurang saenggeus balik sakola, Lukman jeung Robi ulin babarengan. Urang ulin di lapang jeung barudak yeuh man, resep gerak. Cek Robi ka Lukman. Hayulah, cek Lukman. Lukman, Robi, ka dieu gancang rek milu oray-orayan moal. Puguh atuh. Lukman jeung Robi nyampeurkeun milu oray-orayan. Barudak geus ngabaris rek ulin oray-orayan. Resep oray-orayan oge bari ngawih sagala. Kieu kakawihanana teh. Oray-orayan, oray naon, oray bungka, bungka naon, bungka laut, laut naon, laut dipa, dipa naon, dipanderi, riri, 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 riri. Cikan urang sakali deui nya. Oray-orayan, oray naon, oray bungka, bungka naon, bungka laut, laut naon, laut dipa, dipa naon, dipanderi, riri, 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 riri. Saenggeus ngawih, tuluy luar leor, huluna ngudag-ngudag buntutna, barudak meuni barungah galumbira, ulin babarengan alalakur. Tah, janten carita tadi ngeunaan naon? Leres pisan carita tadi teh ngeunaan kaulinan oray-orayan. Ayeuna ibu gaduh 3 pananya. Jawab sasarangan yuk. Naon judul carita tadi teh? Ulin babarengan. Iraha Lukman jeung Robi ulin babarengan. Saenggeus balik sakola. Di mana maranehna arulin? Di lapang. Wah, leres pisan barudak. Tah ayeuna aya paguneman ngarengsekeun PR. Dangukeun nya, ngarengsekeun PR. Dana dongkap ka bumi Irma, bade ngajakan Ameng. Punten, Irma. Mangga. Dana, aya kaperyogian naon? Dupi Irmana aya, abdi bade ngajakan Ameng ka Irma. Oh, aya. Sok kalebet ke Irmana urang sauran heula nya. Teu lami ti dinya, emana nyauran Irma. Irma, ieu aya Dana nyamper. Ke sakedap, Mak. Irma ngawaler bari nyumpingan ka emakna nu nyauran. Geningan aya Dana. Aya naon Dan? Irma, urang Ameng yuk. Aduh, punten Dana. Abdi bade ngarengsekeun heula PR. Naha aya PR kitu? PR naon, Mak? Aya PR basa Sunda. Pan dipiwarang adamel paguneman ku pamama. Oh, muhunnya ampir we abdi hilap. Kumaha atuh upami urang ngerjakeun PR sasarengan yuk? Hayu. Saterasna mah Irma sareng Dana ngerjakeun PR sasarengan. Tah ayeuna urang jawab pananya ieu sasarengan. Saha nu nyamper Irma? Dana.
Rek ngajak naon nu nyamper teh? Ngajak Amang. Kunaon ari Irma bet alim Amang? Bade ngarengsekeun PR. Wah, leres pisan barudak. Janten dinten ieu tos diajar parigel maca teks narasi, ngajawab pananya papali sareng teks narasi, nyaritakeun eusi bacaan. Tah kanggo dinten ayeuna mah dicekapkeun, wilujeng tepang di lain waktos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.